Darangang ibu-ibu sadayana. Alhamdulillah. Urang Bandung dagang karedo. Araya? Urang Bandung dagang karedo. Paling itu araya. Oke. Kopak? Urang Bandung dagang karedok. Di pasar Kaler caket Kalimanggis. Ulah pundung ulah kapok. Moal. Ngawalar salam tinu manis. Ngawalar salam tinu manis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ieu mah ngaji teh kudu luak liuk sabab di dieu aya di payun aya di tengah-tengah aya. Alhamdulillah. Rada aktif berarti nyapanya. Bu. Alhamdulillah aya. Urang ngaji di kota Brunei. Jauh tuh. Urang ngaji di kota Brunei. Mampir heula di Pasir Bungur. Ngaji bareng Ustadzah Mei. Insya Allah berkah bersyukur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Berkah di acara Rajaban ieu mudah-mudahan amin. Sareng bersyukur tiasa silaturahmi ka Kampung Jublegan. Laras Jublegan. Anu sok ditutu sanes. Oh, eta mah Jubleg. Oh, ieu mah Jublegan. Mudah-mudahan ieu sadayana sok ditutup ku barokahna madrasah Usmatul Hawasul Amanah. Amin ya Allah ya Rabbal. Sabab di dieu aya Ustaz Jajang sinarang Ustadah Teh Ida. Mudah-mudahan mata'na Allahu bituli umurihima. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khassa awliya'ahu bil karomah wa ja'alahum linabiyyil mab'usi birahmah wal istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Bu Uyos ngadag. Kajengan Uyos. Pak Uyos. Maklum hari abi mah anom keneh, janten kedah aktif. Ari si Pak Kiai ieu mah anom keneh tah. Kedah naon kedah ngartos. Hadirin rahimakumullah. Aparatur pemerintahan anu kusim kuring dipi hormat sadayana. Palurahna aya di dieu. Mana? Alhamdulillah. Pak RW aya, Pak RW. Pak RT aya. Alhamdulillah. Kantenan para alim wal juama, para asatidah anu kusim kuring dipi hormat, mudah-mudahan Allah muliakeun. Nah, hasil disebut munggahan sabab sakedeung derek naon? Rek Ramadan. Alhamdulillah. Masih kena di Pasianus ya? Masih. Alhamdulillah. Ibu, lamun bapana diondang ku RW jeung ku RT bungah teu? Sabab rek naon? Rek diberebeas. Allah. Lamun diondang ku lurah bapana bungah moal. Bunga rek di bejaan moal tetangga. Di bejaan rek naon cenah? Sewe sembako masya. Kerek dibere beas, kerek dibere sembako oge geus bunga. Komo deui dibere kunci pisawar. Rek agul kumaha urang boga bapana diondang ku lurah. Di beja-beja saku Kampung Jublegan. Nepikeun ka nini jeung aki-aki oge nu teu ngadenge apaleun. Kunaon ku bungah-bungahna. Ayeuna urang boga Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi
alaihi wasallam diundang ku Allah Subhanahu wa taala ka mana? Ka Jumblegan. Ka mana? Ka mana? Ka mana? Ka Jumblegan. Sanes. Ka mana? Ari urang keur naon? Keur naos. Rajaban geus sabaraha kali? Memang ibu mau umur 50 tahun berarti rajabana geus sabaraha puluh kali? 50 tahun kali. Naon atuh hari Isra teh? Perjalanan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ti Masjidil Haram dugikeun ka Masjidil Ari Mi'raj naon? Ari Mi'raj teh nya eta naik nabi anu mulia katujuh langit nu nyata nepi ka Sidratul Muntaha. Oh, nepikeun ka mana? Sidratul Muntaha, nepikeun ka arasna Allah, nepikeun ka mustawan masya Allah. Rek teu agul kumaha boga Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon cenah kuncina pisurgaeun ku Allah ditinggalikeun dina nalika perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh tingali Rasul itu umat aranjeun nu keur kekalebekan dina neraka. Eta teh umat anjeun anu doraka. Ketika Allah nunjukkeun surgana ka Kangjeng Rasul tuh tingali surga. Pikeun ping babang balikeun jalma anu soleh. Masya Allah. Berarti orang hayang ka surga hayang kana neraka. Ka surga. Bakat punyahnya anak Kangjeng Rasul. Maka Kangjeng Rasul naros ka Gusti Allah. Ya Allah, naon atuh kunci sawarga pikeun umat kami. Saur Allah. Aqimus shalah. Naon cenah? Gerak laksanakeun shalah. Eta teh kunci naon? Kunci surga. Bubura kunci surganya punya. Bapana balik ti pagawean mawa kunci naon? Bu, ieu nu ngaji lalaki hungkul, aya lalaki aya awewe. Ulah naon ulah kadinya wae. Bapana mawa kunci. Agul teu upami teh mah nyana kunci Honda Jazz. Wah, agul kacida. Resep tuh bapana upami teh mah mawa kunci bus. Wah, esen parkirna cenah. Alhamdulillah. Iya Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mawa pikuncieun surga. Nyatana keur umat Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ari kunci surganya eta 5 waktu tenyalahan. Tetap sekarang berjalan, sholat waktu dilaksanakan, awal waktu dilaksanakan. Osok tara terus bapak sok sholat tara, indung sok sholat, anak sok sholat, mitoha sok sholat, minantu sok sholat, tetangga sok sholat. Osok teuing teu apa tetangga-tetangga. Osok mau tetangga sholat. Osok sapa sok babarengan kambas. Alhamdulillah. Masya Allah. Aya dongeng, geus ngadongeng? Bu, aya hayam, apa tuh hayam? Video sok aya hayam tara? Eta hayam bersyukur ka Gusti Allah. Emang hayam bisa ngomong gitu? Bisa. Umat cenah ngadoana bersyukur ka Gusti Allah. Alhamdulillahilladzi ja'alani dikaan walam yaj'alani hirrah. Saur hayam. Cuk hayam teh. Alhamdulillah ya Allah, abdi dijadikeun hayam, teu dijadikeun ucing. Kadengian ku ucing, ari cek ucing teh. Nah, cenah anjeun. Make jeung kudu bersyukur jadi hayam.
bersyukur urang mah sabab urang mah boga imah oge di imahan kudu nu bener eta teh bari kaina oge menang nyolong tita aya nu kitu mun urang hayang dahar dibere dahar kudu nungan sabab memeh pamajikanana heula oge urang heula dibere daharna aya mah teh mimiti ibadah subuh mesti bere dahar pamajikan manu nyanguna aya nu daharna nyeri hate teu Bu malahan mah lamun teh mah hayang teu balik rek magrib eta si Aki kakaneangan hayam daripada incu awewe aya nu kitu tara ku ngeunah-ngeunahna jadi hayam ku bersyukur-syukurna jadi hayam ngan rada kaget teh di mana naon di mana munggahan we jeung rek lebaran panggih jeung dudungan teh ciga panggih jeung naon we jeung jaga Allah eta hayam ari cek ucing walam yaj'alani hiroh cenah urang oge moal eleh geleng alhamdulillahilladzi ja'alani hiroh walam yaj'alani kalban eta cek ucing Gusti abdi bersyukur jadi ucing nah make jeung bersyukur alhamdulillah abdi mah lamun teh mah dunungan ngadahar daging abdi ngadahar apalan lebar daging mah tulangan ngan kulantaran rada leuwas we lamun teh mah geus maok dina raka panggih ku dunungan sok aya tara kucing sok naon sok pulang balik wah padahal hieu tak usaha ku gogog eta cukup oge urang oge akur cenah alhamdulillahilladzi ja'alani kalban walam yaj'alani khinziron kuring oge bersyukur ieu hayam ieu ucing kuring dijadikeun ku Gusti Allah sok sanajan haram tapi kuring masih keneh aya gunana nyatana bisa beri bangsa aya deui tatangga anu ngingu gogog urang ge tah rada leuwas sampai sok dibaledogan ku tatangga mosok ngaledogan gogog mosok aya manfaat walaupun haram tu eleh geleng eta teh Bu kadangun alhamdulillahilladzi ja'alani hinziron walam yaj'alani tarikus sholat eta cek saha Bu kami cek bogo kan tadi kadengen musaku babi bersyukur ku Gusti Allah ku jadi babina sabab jadi babina aya manfaatna sok sanajan beheungna ibu resep kanu bener tuh resep Bu bejaan bapana sok sanajan heuras beheung teu bisa ngalieup-lieup acan sok sanajan aya di tengah leuweung tapi kulantaran kuring jadi khinziron kuring bersyukur daripada cek babi kuring dijadikeun jalma anu tarikus salat jalma anu teras-teras Na'udzubillahi min naon bedana babi jeung jalma nu tara salat naon bedana anjing jeung nu tara salat naon bedana sato jeung ingon-ingon jeung nu tara salat mulia keneh babi mulia keneh anjing daripada jalma anu tara salat ada nulanya Bu ngalarajang sadayana Bu insya Allah mudah-mudahan dugi ka mana tadi teh pandona alus irung alus biwir alus ditempo ngan hanjakal arti sungguh Pak Kiai sok sanajan jelema boga irung anu alus banget anu alus panon anu alus biwir anu beureum tapi lamun teh mah teu salat naudzubillahi min dzalik naon bedana jeung khinziron wa kalban naudzubillahi min bapana sok berjamaah tara sok di mana bener minantu sok berjamaah
Oh sok bener. Ibu sok berjamaah tara. Hayang boga ganjaran berjamaah alim. Titah bapakna suruh bapakna dina nalika bapakna kedul ka masjid. Siap Bu? Orang kokol dur beduk ngong adan yu sholat awal waktu berjamaah nadi masjid. Apalkeun orang kokol dur Allah ngong yu sholat ajib awal waktu berjamaah nadi masjid sholawatan Allah sholli Allah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina. Siap Bu? Orang kokol dur ajib ngong yu awal waktu berjamaah salatullah salam Allah ala taha rasulillah. Ya Allah, jadikanlah hamba-hambamu ini sebagai ahli sholat. Ya Allah, Allahumma ja'alna min ahli sholat. Amin. Barakallah. Jumlakan. Siap Bu? Ayeuna tok dimusikan. Sim kuring isyarat, ibu-ibu kudu apalnya. Tadi apa rong kokol terus apa ke? Lamun sim kuring kieu berarti rong kokol. Dur bedung ngong yu awal berjamaahna di mana? Siap. Rong ajib, jumlakan cerdas. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salam ala taha rasulillah. Allahumma ja'alna min ahli sholat. Ya Allah, barakallahu lakum. Jumlakan bersolawat habibillah. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ya Allah Bu, jalma-jalma walaupun nggak ada telinga, walaupun ada telinga tapi tidak mendengarkan akan ayat Allah. Manusia la yubsiruna biha Bu. Boga naon cepil walahum adhanul la yasma'una biha. Walaupun ini punya telinga tapi tidak mendengar. Walahum ayunun la yubsiruna biha. Punya apa? Mata tapi tidak melihat kepada ayat dan perintah Allah. Na'udzubillahi min kal an'ami balhu adon. Seperti ingon-ingon anu sasar kacida. Na'udzubillahi min sasar dina keimanan nana. Naudzubillahi min Allah. Ayat di keluarga orang utara sholat Bu suul naon alasanana teu sholat. Urang ti asal di mana? Urang asal di mana? Di Allah. Mangga sadayana Bu, urang asalna ti Allah. Urang bakal balik ka saha? Ka Allah. Ilallah. Mangga ilallah bakal balik ka saha? Ka Gusti. Dihirupkeun ku saha? Dimautan ku saha? Dirizkian ku saha? Allahu akbar. Diberi salaki ku saha? Billah. Mangga billah la da'iya lil ibadah. Allah alasan anjeun pikeun
ente ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ila Allah bakal balik ka Gusti Allah bila dikitukeun dikieukeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lillah mangga. Lillah. Ibu teh milik saha? Ari bapana milik saha? Ari itu sawah nu hektaran milik saha? Milik batur urang mah teu boga. Itu sawah nu saha hektaran? Nu Allah jeung saha nu batur? Gusti Allah berarti la daiya lil ibadah. Eueuh alasan urang teu ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya berarti lamun aya keluarga di imah nu tara salat besi teh mah disarwakeun jeung nu ngaranna naon Bu? Sato. Eling eling umat muslim muslimah, hayu urang berjamaah. Amin ya Allah. Itu kewajiban urang kerdi. Masya Allah. Jaga di akhirat. Alhamdulillah. Sabab jalma anu salat bakal disafaatan ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Kangen teu ka Kangjeng Rasul? Cinta ka Kangjeng Rasul? Masya, mudah-mudahan orang sadayana dugi ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Digupai ka Kangjeng Rasul. Hei ahli solawatan urang joblegan. Hei ahli salat urang joblegan. Hei ahli berjamaah urang joblegan. Masya Allah. Kabita teu? Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, senangkan dengan Masya Allah. Bila ingin selamat nanti dari neraka, teguhkan cinta Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina li salli sakali deui. Allahumma sholli ala Muhammadin ya Rabbi sholli sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mohon kulantaran Pak Kiai tos ninggalan jam panginten tos cukup. Insyaallah panutupan ku Kiai.